أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karami bejakeun ku anjeun Muhammad inna sholati sanyana salat kaula wa nusuki jeung ibadah-ibadah kaula haji umrah dan lain sebagainya wa mahyaya jeung hirup kaula wa mamati jeung maut kaula lillahi rabbil alamin eta terfokus ka Gusti Allah lantaran nu Allah rabbil alamin. Jadi maksudnya sholat teh ulah kasih si kagigir ka Allah. Nu nitahna Allah, nu rek ngaganjarna Allah, kunaon hayang kalem kata tangga tuh. Kan bloon teh jelema. Nu nitah sholat Allah, nu rek ngaganjarna Allah, nu rek malesna Allah, kunaon haji urang hayang kalem ka atasan. Ku atasan, ku bawahan, ku tatangga dan lain sebagainya. Cak Allah, aing nu nitah aing nu ngaganjar hayang kalemna lain ka aing ka ditu bloon tuh budak. Hendak dilempengkeun inna sholati sanyana salat kaula lillah fokuskeun Allah keur ngaji mah oh iya geus ka Allah geus lah mantep lah ka Allah geus lah ka Allah mulai geus ka Allah Allah praktek bae di imah Allahu akbar aing nu mantap gegerannya salat abeh kadeuleuan ku tatangga aing pan aing mah ustad belon ta ustad tah. Jadi yang kadeleuna lain gua Allah ku tatangga. Abeh di Pajarbu tama ustad hebat biasa salatna. Di heula bae nya nama beuh pohara. Lah ceuk aing abeh kos abeh ulah kos kitu mah atuh aing moal salat-salat belum teh cepata. Moal ka masjid lah aing mah lah sakieu teh sebab aing boga pikiran kos kitu. Pertama teu bagus, nu kadua ge teu bagus. Kumaha atuh geus bae salat mah konsisten nganu di deuleuna Allah. Inna sholati sanyana salat kaula lillah wa mahyaya wa nusuki jeung ibadah kaula khususna ibadah haji ibadah umrah jeung ibadah nu lainna ge ieu lillah ka Allah keun ka Allah keun hiji tauhidkeun ka Allah ikhlaskeun ka Gusti Allah oh aing mah ieu hirup kunaon babaturan geus umroh kabeh tinggal aing encan isin rasana aing mah umrohna moal beres neraka tah umroh tinggalin aing ku babaturan kabeh geus alal umroh geus sararaji tinggal aing doang ae aing mah dipaksakeun ka jeung kuku aing mah ku isin we ku babaturan geus umroh kabeh aing encan nu nitah umroh babaturan apa Allah sih atuh Allah nama pan atuh sia ka babaturan atuh ngan eta kan babaturan ngaranna ge lain nu nitah umroh sah atuh Allah aja yang kalem aku sah ya bagi dua siapa kuat eta teu beres tah kos kitu teh ulah tah hiji be Allah nu di deuleu inna sholati wa nusuki Allah wa mahyaya hirup abdi teh lillah milik Allah deg di ka Allah ngomong mah bisa ya hirup abdi paeh abdi deg di ka Allah keun kajen kumaha sebab nu Allah pokoknya abdi mah rela paeh hirup di jalan Allah. Oh, kok mau tukang pidato di luhur panggung mantap jasa eta bos. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah. Balik tadi amplopan lillah. Ai lillah sia kawana eta. Yes, eta lillah. Anu ngahirupan urang saha Allah, nu ngamaehan urang saha Allah. Aya eueuh salian Allah nu bisa ngahirupan urang. Eueuh. Aya eueuh salian Allah nu bisa maehan urang. Eueuh. Paeh hirup lang saha? Nang Allah. Rela lamun ku Allah dititah perang, rela. Mun ku Allah dihirupan waktu perang rela. Mun ku Allah dipaehan waktu perang, rela. Lantaran hirupna na Allah, paehna nu Allah perang titah ku Allah. Di panggung apa hara? Warai panggung. Mulai guys kita perang. Sialah aing matur.
nyahoan eleh aing lompat. Aduh, boro-boro kita perang. Boro-boro kita perang, ngariung 20-an. Ngariung, liwat ke kuburan. Kiaina borangan. Kiaina borangan. Dak, sia di sisi ye, sia di sisi aing di tengah. Kiai parah tuh kiai. Kiai borangan kiai. Alas, ulah nu lompatnya. Nggak sih, ulah nulbat sih ada, tenang, ulah sieun, jadi nama geus pahieun, orang hirup, ulah geus. Lihat kaku barang sebabacaan we tak kiai, gusak, bural kiai lalu betira. Cak santri panjana nu pidato, cina sakira ulah lompat, cara lompat tieulah. Betatakan itu panjana sorangan, goblok sia lain tutur ke daing, aing sieun. Jadi santri serba salah. Santri serba salah. Emang ini borangan makos gitu. Pernah terjadi kiai borangan zarah teh Pak. Zarah di masjid ngampar can salat Isya. Jam 12 hiji kiai kan salat tengah masjid. Ngeunaheun kan loba santri, loba jamaah. Aman sakana. Aing salat. Sholli fardhu Isya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lantaran santri ngadenge kiai salat, mundur hiji-hiji kan. Isin kan santri kala luar kan. Menang sarakaat tinggal setengah deui. Kiai sial. Aing nu mantak di tengah geus. Sia kunaon kala luar. Kiai bingung kiai. Mudah-mudahan we datang ka anggeus mah ulah kabehan ka luar cak nyana. Menang 2 rakaat tinggal saparapat deui. Kala luar ka BJ atuh aing ditinggalkeun sieun cenah deui. Ka 3 rakaat santri kala luar kabeh can anggeus salat. Hoi, sakelah. Kunaon kala luar. Teu anggeus datang ka tahiyat blon teh kiai. Eta borangan gos gitu. Boro-boro mimpin perang, mimpin zarah ge salat borangan. Ka urang mah ieu nyaho ieu kuari. Irup nang Allah. Aya nu bisa ngahirupan salian Allah. Eueuh. Paeh wa Allah. Aya nu bisa maehan salian Allah. Eueuh. Jadi berarti hirup jeung paeh dosa nu Allah. Rela teh mun kuari perang paeh nang Allah, hirup paeh nang Allah, perang tita ku Allah. Siap. Siap dari panggung. Praktekna coba. Kiai, kiai jangan perang siap tante. Kela maksudnya kayak mana? Yayasan kan can anggeus sih kakarak salantai kedua lantai deui. Ana apansa pan kreditan. Can bareres ya. Mun bisa mau ulah perang lah. Mun bisa ulah urang aman-aman bae lain agama urang kan geus diacak-acak ye ku Yahudi ku Nasrani. Lamun teu perang kan teu luhur kumaha lamun diperangkeun lah geus urang jadi ibadah tentrem keneh. Ngaji talalentrem keneh adapun tama masing-masing bae ka ditu naon henteu urang robah bae coba ieu karakter bangsa kembalikeun ka aslina lantaran aslina mah bangsa Indonesia teh kan mulus sangat islami lantaran kuari teh geus dijajah ku Amerika jadi kuari ka Amerika mantak naon urang kembalikeun deui carana kumaha ya urang perangkeun di pae hirup nang Allah ieu wakai sakana wakal lana lah tuh satungtung bisa ngaji kene bisa sholat kene tentrem ngariung atuh geus naon deui masing-masing bae sih engke ka dituna anak incu urang ieu kumaha ulah kamikiran anak incu urang bae lanan emang teu rela ieu kiai lamun kitu urang perang ieu demi keagungan agama Allah ulah ngomong-ngomong kos kitu lanan sia mah nyeri ka hati aing ngomong kos kitu seukeut sia mah ngomong geus bae lah tuh masing-masing bae sih teu akur tah teu nyambung tah jeung kiai eta mah teu nyambung urang ka kiai hiji deui kiai kumaha kira-kira urang lamun perang bae emang kunaon ieu karakter bangsa geus siap ulah ka karak beurang penting lamun perang bejaan Mang Haji geus teu kuat jasa ieu mah yang perang jasa emang kunaon itu utang budek kiai aja belon ieu kiai sugan teh kiai bener gitu tiga hutang malulu aing lah mending perang paeh guys lah embung pusing burungnya nama ya bahkan keur
carita ja perang mah teu bisa dihayu-hayu teu bisa diembung-embung jadi Irak ge atuh meureunanan hate hayangeun perang teh teu embungeun kumaha perakna bae di Syria ge teh hayangeun teu embungeun di Mesir teh hayangeun teu embungeun tapi kan situasi meureunanan nah anu ngadukung karena perang teh lantaran aya kepentingan politik lah ekonomi lah budaya lah agama lah terjadilah ketidaksinkronan tersebut ya perang jadi urang ge atuh teu nyaho Allahu alam kumaha kahareupna atuh warisan aja diembung-embung ge aya wae perang mah perang bae dihayang-hayang diulah pan henteu bae tamaja Allah nu ngatur. Ieu mah urang keur carita doang kabeh ge Allah nu ngatur awak urang ge ieu teh kos urang nu ngatur Allah nu ngatur. Sing hade berangkat ti imah ka dieu kemudian urang diuk di dieu asanang urang mun masih kene asanang urang eta tauhidna can gede kos kitu. Encan hebat atuh. Oh Allah nu ngatur aing. Udang subuh, tas subuh mandi, tas mandi ngawuduk. Kajen aing mah teu puasa ge pokona yang penting ngaji bae jeung gedean ngaji ganjaran jeung puasa mah emang dalil nu tembung puasa mah kos kitu nya ge bogaan dalil sarua nya ge daripada cekna teu puasa jeung teu ngaji atuh mendingan urang cekna tuh bela diri nya ge sarua ayo geus kumaha sia bae atuh tah eta teh lain nang urang nang Allah teteh kanyahoan menang Allah nu diperjuangkeun ku urang kandas ketika urang gering urang muriang urang berusaha ka dokter urang teu berusaha ka dokter ngaranna ikhtiar terus ka dokter makin hari makin tambah makin hari makin kritis makin hari diperjuangkeun supaya ieu sehat pulih kembali ka hayang Allah lain perjuangkeun ku sia kandas ya kalau paeh kajen gugu maha ge. Oh, berarti ikhtiar teh aya di kalangan urang anu dhaif, di kalangan urang nu bersyariat. Nah, enggak, masalah. Ngan mun urang kos kitu bae teh teu daek ngageser, malah ngeunah ibadah. Nu bantak peting salat, peting tahajud, peting maca Quran, maca salat, ngeunah kageser perasaannya. Lain rasaan sorangan anu salat teh. Lain asa dibabawa kusaha ku kuntilanak siapa memang kadinya bahaya tuh ku Allah asa digerakkeun ku Allah geus nang Allah ngeunaheun Allahu akbar Allahu akbar ngeunaheun lamun urang nu boga perasaan urang nu salat capek geureun salat sunat tahajud di rakaatain Allah sejak kaula salat tahajud 2 rakaat musafir bar Allah menang 2 rakaat ge capek capek lah sebab dah asa urang mah sakumaha urang sih tanaga urang sakumaha kakuatan urang sakumaha capek urang lamun ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir Imam Abu Hasan Asyadzili Imam Izzuddin salat teh 100 rakaat saeutik bisa kos kitu urang mah 2 rakaat bae ku capek-capek teh atuh perasaan lain nyana mah geus asa ku Allah bae jana mah saukur pas lang layangan dipaenkeun tah ku nu mentangna set ka dieu set ka ditu tunggu sia kenyan ka luhur kasisikeun oh pegat lalayangan pegat ai lalayangan pegat urang mah pegatna paenkeun ku Allah tajud asa ku Allah Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar Allah Akbar. Gas cuma 4. Diuk, reup PS. Udang jam 7 subuh ka mana? Subuh leugit subuh. Tahajud bangunan 20 rakaat subuh. Ya Allah, keur carita Allah.
Abe mantep di jero hati. Inna sholati sanyana sholat kaula. Lillah lantaran nunita sholat nurek ngaganjar kana sholat Allah kalokeun. Wa nusuki ibadah hajina umrohna ka Allah keun lillahi rabbil alamin. Nunita haji jeung umroh Allah nu ngalaksanakeun mere tanagana ge Allah mere biayana ge meunang Allah dikallahkeun. Wa mahyaya hirup urang nu bisa nyieun hirup iwalti Allah maka hirup urang teh dikallahkeun janu Allah relakeun hirup teh kallahkeun. Nu mantep lamun urang geus dikallahkeun hirup datanglah bulan Ramadan eta bulan Rajab sunah puasa misal puasa orang lapar lapar ge dititah ku Allah jahil lain dititah ku Allah mah aing mah henteu teu puasa lantaran dititah ku Allah kajeun lapar ge tah urang teh kuari hirup aing ieu nu Allah kuari dititah ku Allah laparna ge nang Allah aing ridho dibere beuteung lapar sebab dititah ku Allah ketika datang ke jam 10 asal teu kuat cekeun lah cek kiai ge sakuatna sakuat cek kiai ge ngeunaan teh kiai ngeunaan teh mah geus jam 10 Allahumma laka sumtu wa laka mantu wa ana gitu lak daret ngarokok beres eta teh sarua jeung teu ridho dititah lapar ku Allah sarua gitu kan sok geura ge bayangkeun sarua jeung lantaran nyana embung lapar watak beuteung teh lapar sarua jeung abdi Gusti teu ridho kana parentah puasa Gusti lantaran karasa lapar abdi teu ridho di laparan beuteung abdi sebab beuteung abdi kukurubukan dina kukurubukan beuteung abdi teu ridho sarua jeung nentang ka Gusti Allah tah nah sarua jeung kitu tah lamun dibayangkeun kurang ieu tah wa mahyaya hirup urang teh nu Allah ketika nu Allah pasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah tah urang teh lamun ditaliti ku ahli thariqah mah beuh jasa urang selalu demo ka Gusti Allah demo urang teh teu ridho panari dina berthariqah mah tasawuf kudu ridho bae ridho teh artina sesuai jeung perintah Allah nu wajib nu sunnah sesuaikan jeung perintah Allah urang ulah aya nentang ka Gusti Allah lapar setik ya Allah ya Rabbi abdi dititah puasa ku Gusti dilaparan ge ku Gusti abdi ridho parentah Gusti pas ka beuteung abdi lapar ridho abdi Allah mau ningat oh nang aing pan sia dilaparan teh ku aing sia ridho kana parentah sunah aing luar biasa angkat derajatna naik sia ka luhur ke aing diragakeun deui ge mun hayang luhur teh teliti kurang setik teliti ibadah teh tadi teliti setik urang mah loba teu ridho udang penting dua aduh tunduh aduh saha nu teu tunduh atuh jam 2 mah jak KPG tunduh jam memena kan nonton TV heula kan tunduh tuh Gusti abdi moal kuat salat tahajud tunduh abdi deh SD bae Gusti atuh teu kudu ngomong sia teh naon udang teh Gusti Allah ku aing diudangkeun geus teh aing deuk neuleuh karidoan sia datang ka mana tuh SD atuh geus sakitu kitu da bae geus moal ditaekeun ku aing pangkat sia ketika urang tunduh terus kacai wudu bandi wudu salat Allah tunduk Gusti abdi aya diparentah Gusti salat tahajud ku Gusti abdi dihudangkeun ge saha nu bisa ngahudangkeun jauh emang urang hudang lain ku Allah dihudangkeun ku Allah ulah bajar nang urang begitu urang hudang jeung woi kunaon aing bisa hudang cak Allah bolon teu budak ku gudang aing hudang sorangan di mana hudang sorangan ke paeh sorangan sia hudang sorangan nang Allah menang sah malaikat hafazoh kan aya malaikat hafazoh kiri kanan berang 2 peting 2 atau aya 10 di dia hiji di mana di mata 2 gitu takan diceli 2 di irung disungut kan di malaikat hafazoh mun malaikat eta emang kumaha kitu urang
urang hees mun malaikat teh aya sireum asup ka ceuli urang hees mun malaikat teh asup ka irung je komo tukang beca mah nya di bale Pak atuh sewa teu meunang main gaple eleh tukang beca Pak datang ka ieu disarekan ku pamajikan atuh blon tukang beca mah tuh salah ngabohong bebejana deuk narik didorong gede bohong tuh budak dorong lah narik itu kag beca di ronggangnya nah sarena teh di bale jana sarena dana pentangkal buah mangkaning keur kembangan loba sirim tapi kan biasa bae sirim datang ka dieu malaikat sirim datang ka dieu sirim datang ka dieu tuh malaikat terus datang ka zohor dihudangkeun ku malaikat udang zohor zohornya neangan tempat putih rebe cak malaikat ku aing dihudangkeun ke tita zohor bolon sia malaikat seserian we jeung serikeun tolol ku aing dihudangkeun nangahudangkeun malaikat eta udang toel ku malaikat udang zohor tuh kadenge kan suara azan bener hayya ala sholat hayya ala sholat aki-aki mazum hayya ala falah cek tukang beca teungeun teh budak azan dah SD tah urang malaikat apa toh aduh lamun malaikat apa toh lenyai segala macem dararatang barang sana kumaha eta teh ngahudangkeun ka urang udang beuting diudangkeun kan malaikat udang jah sok udang bae urang nah hayang udang mah udang bae malaikat kan ngahudangkeun ulah asa aing udang sorangan cibana udang sorangan modar sia ke modar sorangan bisa nang Allah abdi hudang Gusti dihudangkeun ku Gusti abdi titah tahajud aya parentah Gusti Allahu akbar abdi lelah gerido sebab hirup abdi teh lillahi rabbil alamin aya di parentah Gusti andai kata paeh keur tahajud abdi ridho daripada abdi paeh keur main remi mendingan aya di parentah Gusti ridokeun tunduh abdi ridho dibere tunduh ku Gusti lantaran ieu abdi keur aya di jero parentah Gusti tak kuari urang diuk di dieu ye haju panas abdi ridho Gusti panas ye lantaran keur aya di parentah Gusti ngan laparna teu ridho ye lantaran kikiritikan ye Gusti tah aya keneh bae panas nama ridho da di jalanan lapar nama teu ridho ridokeun paeh ge kajeun Gusti abdi mah keur ngaji ieu kajeun abdi mah paeh ge prek paeh beneran sia saye lantar deuk maksudna deuk mokuskeun lillah ye inna sholati wa nusuki wa mah ya lillah hirup abdi teh nu Gusti deuk dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat hirup abdi teh nu Gusti salat diparentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi deuk dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek na kajen ku kumaha ge tah sebab nu Gusti paeh keur salat ridho abdi mah sebab lu Gusti iya dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa masyaallah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti wa mamati paeh abdi ridho siap mun paeh kuari ridho ditana mah ridho aju kuari mun paeh teu kumaha ngomongna nyaingnya ai teu ridho beusi dicarekan ku Allah ai do aing beusi dicabut beneran jadi sia can ridho atuh ih henteu nyebut can ridho mah ngan aing izin bae nyebut can ridho teh geus sibat atuh cepet bae sia ku bahas ngajawabna maksud sia mun paeh kuari ridho keheulanya angel emang katanya sia geus sakieu bae ai paeh sia nu sa nu Allah sia mun dipaehan kuari ridho engke heula teu jadi mah budak eta teh encan ridho ka Gusti Allah mun geus ridho mah hampang mantak paeh teh anu angel teu ridho nu mantak angel kunaon itu aya kabeung berat nu mantak kabeung berat kunaon cinta dunia teh berat kana paeh
cinta ke mobil, cinta ke motor, cinta ke sawah, cinta ke pamajikan, cinta ke kabogo, cinta dan sekitarnya perusahaan eta paehna hese. Sebab eta lalu ngabang baluhan ka urang jeung nyeri. Si eta teh nyeri, nu mantak maningan paehkeun heula, memeh urang paeh mutu qoblanta mutu cak Kangjeng Nabi. Paehan, maneh memeh maneh paehnyaan. Paehan naonna nafsu na paehan. Sok geura ge. Ulah cinta dunia zuhud ngaranna. Mobil aya mah aya bae seakan-akan ngan datang ka leungeun dong ulah didatangkeun ka hate. Ketika urang butuh pakai, ketika keluarga butuh pakai, ketika tetangga jeung babaturan butuh pakai, sapira dunia eta lah ngan datang ka leungeun dong ulah datang ka hate. Sawah misalnya urang boga datangkeun ka leungeun bae urus. Emang pamereti Allah ngan ulah datangkeun ka hate. Komo teu boga sawah, teu boga toko, teu boga teu cinta kana dunia. Ketika datang malakal maut deuk naon pake kabeng berat tuh. Deuk naon pake kabeng berat. Cek malaikat ieu mah deuk dicabut bae jitu mah enggak berat teu ku toko. Toko di mana? Gablek henteu. Oh nya. Mobil di mana? Henteu teu gablek ieu mah. Eta nu dihareup usaha tah batur tah mah. Cicing di dieu bae tah mah. Pancok dipake nyana ngajak henteu-henteu. Oh jeus, motor di mana oreng teu boga. Itu nu nyalande, Allah saya hayang mah cokot malaikat takos kitu ieu. Eta motor kempes. Cek malaikat jangan untuk aing. Aduh berat tuh, pamajikan, los, ayo naik mah, majikan hidung ieu. Tas belanja saja naon, mantap bukan pamajikan mah kanu gelis-gelis. Besi berat dia paehna. Itu berat, aduh, neng, cek malaikat berat ke pamajikan, coba inu hidung mah, nya pendek hidung. Pamajikan berat, entah, pas gitu iya di pasar Gambalaya. Aduh, cek malaikat itu hampang jasa, geus gegeran. Lu pake kaberat, tokon teu boga, sawah teu gablek, mobil teu boga, pamajikan ge hidung kos gitu, gegerakeun, cep, aman. Coba cek malaikat ini kumpae ku ari teh. Aduh, malaikat teh toko mana? Nya aduh toko kakarak anggeus cenah eta mangganing kamari tas ngecot. Digendut-gendut ku malaikat teh. Mobil geus aya hiji itu keur ieu deui hiji deui inden Fortuner. Aja dek diridokeun bantu ke lah malaikat tuh can neuleuh warnana eta kos kumaha meureun berat dek paeh teh ya Allah ye nu mantak ayalah perjalanan thariqah ngaranna memeh paeh lantaran paeh pepegatan jeung dunia pegatkeun heula memeh paeh bahasa Kangjeng Nabi mutu qoblaan teh mutu paeh heula maneh memeh maneh paeh ke nafsuna heula abeh ketika urang maot geus eueuh kabeng berat paehan ti kuari keur hirup usahakeun urang ieu mah geus kolot nambah usaha deui Kiai Oplo tambah kos itu mah Ki Haji Oplo Kiai Onam setengah Oplo lah ya tuh iya urang teh kan geus kolot mah geus mulai dipreteli geus mulai kuari dicoplok-coplokeun geus mulai ka ditu kaliang lahad deuleuhan teh supaya paeh teh aman ulah aya kabeng berat di jero hate preteli urang dek perpisahan jeung dunia perpisahan terakhir nu bakal moal noel deui mobil moal ditoel deui sawah moal ditincak deui imah moal dinikmati deui kumaha urang bakal didadahan ku kabehan bakal selilana terus datang ka kiamat perpisahan total terakhir mun berat keneh cilaka mantap kuari keur hirup dipreteli ku urang kacinta urang terhadap dunia ieulah thariqah mulai dunia mah dunia bae satungtung urang di dunia pasti bae urang hirup aya di dunia jeung makhluk pisahkeun hate urang teu pati resep ulah diresepan teuing lalaunan moal bisa sakaligus total moal bisa engke sinar ilahi nu nyorot ka jero hate lalaunan mantak kukula sok sering dibeja-bejakeun mun urang endek meuli baju kabeuli nu 1 juta turunkeun 500 bae ulah terlalu cinta maksudna
kabeli nu 1 juta ge moal nu 500 bae geus ieu kabeli nu 500.000 teh kabeli aya nu 250 meuli nu 250 bae turun tak ka cinta urang teh ulah terlalu ka ditu neulina ka handap bae urang bisa meuli nu 250.000 tapi aya nu 100.000 bae perlu meuli boeh bae kongkoyangkeun ka dieu geus urang ka masjid make boeh bae Allah euy paji kunaon aing geus asa paeh bae hirup ieu geus moal dijahit-jahit deui malah geus make boeh bae geus diajak dagang mal aing asa geus aya di bibir kuburan aing mah hirup ieu mal ngariung geus terus geus aing geus inget poe geus cekelan itu aya rangda di aya rangda onam oh masalah si anak mah sabaraha eta masa kadanyakeun anakna keneh blon loba tah ieu deuk carita wa mahyaya wa mamati maot teh nu Allah lain urang jabuktina aya jelema anu nginum racun endahan cager panyakitna jan paeh mah kos kitu encan waktuna mah tuh lamun kamari keur carita kejadian dijili kejadian naon kitu ngaranna gempa bumi kemudian aya jelema dijero 30-an kok aneh teu paeh sabulan dijero teu paeh 30-an sabulan teu paeh dijero jadi kumaha eta asal lapar jol aya Syekh Nazim datang ka dinya mimiti nama terus ngobrol ka belah dieuna datang deui Syekh Nazim nu kamari maot teh selama 1 bulan dijero nyana teu aya hayang dahar teu hayang nginum teu hayang biasa bae seger ketika taneuna dikerukan kalaluar sabulan dijero menang saha saya jaritakeun anak teh ketika tsunami Aceh dah geus lupa yang mata manu biasa ieu mah jelema ahli Allah kan di jero teh endahan ngobrol jeung jelema neuleuhan lauk di jero ieu lauk anu teu karasa keur tsunami begitu rek beak cai kakarak nyana oh ieu tsunami nang saha ulah ora hese teh kos kitu teh dibalikeun perasaan ku Gusti Allah can waktuna paeh mah teu bae can waktuna paeh mah teu bae sanajan teu perang teu tsunami teu gempa di luhur kasur make AC udangkeun ku pamajikanna modar bae nu mantak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Allah ulah sakokok teuing ka awak urang ulah dihokan teuing awak urang ketika aya perintah Allah laksanakeun ulah hook udang penting asa aing mah gering isuk hook biasa berarti ka awak emang usaha si awak eta ayo nu saha si awak nu Allah ayo hirup nu saha nu Allah pada tu teu daek laksanakeun perintah Allah kesel na nafsu datang perintah perang ulah awak nu Allah awak aing nu Allah hirup aing nu Allah paeh nu Allah aing deuk laksanakeun perintah Allah kitu bae suleh sese berangkat per minggu ka mana dia ngaji kita kuda ku Allah kita ku saya ngaji ku Allah awak Allah dititah ku Allah ayo kita tuh kurang bensin teu duit teu aing ka Allah sak pamajikanna sial tah pamajikan blon aya titah ku Allah maka Allah ka ditu los teu kudu usaha ka Allah bae los ka haji ka ditu geus beak teh hunting beak dijualan ka Allah keun pamajikan blon nyungkun eta pamajikan ketika datang perintah Allah ulah hook jadi hook bae ge bae bae dokter Sony Tangerang ahli jantung Sony ahli jantung nyana tukangan nasehatan hati-hati jantung mah ini hati-hati yo tukangan nasehatan ya tidak boleh kaget tidak salah makan dan lain sebagainya nyana tukangan nasehatan pas keur nyieun resep akan Gusti resep Sony Allah nu mantak ari geus puas mah urang berbakti ka Gusti Allah lah irup aing teh nu Allah diperintah salat ku Allah perintah ngaji ku Allah deuk dikaallahkeun kajeud leuleus si aing mah rela asal diperintah ku Allah
hirup aing teh nu Allah kuali titah perang rela aing mah titah perang jak nu titah perang Allah awak aing nu Allah ngagerakeun lagi ku Allah pae cenah di medan laga rela aing mah sebab dititah ku Allah aing engke bakal bebeja ka Allah Gusti abdi titah perang ku Gusti abdi perang na Gusti pae abdi di medan laga ku Gusti ayo deuk dikawanakeun banyak kana neraka ya tuh cek Allah kumaha aing ulah kitu begitu abdi saking kurang kumaha deui Gusti teu protes urang di akhirat teu bisa di kana neraka kan teu bisa ieu atuh surga mah neraka weuh sok jalir kitu urang bisa protes ka Gusti bisa gitu Gusti jacak Gusti cenah ai rela ka Gusti bade dikasorgakeun emang si hayang ka sorga aya disebut hayang sia teu isin nyebutna ngan atuh ka neraka mah nya terserah Gusti pantes nak mana abdi di tengah lah di tengah-tengah teuing ning le ka sorgakeun bae sih sakira hiji atuh tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ketika datang malakal maut ih pae teh nu Gusti cek malakal maut ieu abdi teh dititah ku Gusti titah nyabut nyawa anjeun atuh lamun teh mah pae teh kudu dicabut los janu Allah ieu ku rela-relana malaikat bisa pae teh dicabut kageun atuh rela jasa di kumaha teu aya kabeubeureut pae nu Gusti hirup nu Gusti kuari dititah pae ku Gusti atuh da Gusti bunga jasa malah mah abdi mah bunga sia bunga atuh jaku pae mah kapan jeung Allah itu pae mah teu kapanggih jeung Allah serindu jasa puguh Allah eta kan ngeunaheun bos kitu mah coba nu berat ka dunia ieu abdi malakal maut teh naon nyabut nyawa nu bener ya atuh sok lalagaan nih pan pae ke urusan pae can anggeus anak can aranggeus pagawean can anggeus engke batas pilpres atuh waduh emang saya milih salah atau pengen milih salah aku mau nomor duit bengke geus pilpres bangenaheun negara geus aya presidenan ban kuari mah ieu ngagantung ya mah aya ih cek malakal maut nah urusan aja yang pilpres pae sia serahkeun ka Allah geura inna sholati sa'nyana salat abdi wa nusuki ibadah haji abdi umroh haji wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi rabbil alamin nu sasan wa Allah ka Allah ikhlas bertauhid berat la syarikalah kulillah-lilahna ka Allah teh ditambahan deui la syarikalah teu aya anu ngabarengan ka Gusti Allah hiji lillahi rabbil alamin la syarikalah eueuh anu ngarejengan ka Gusti Allah wa bidzalika umirtu ku ayana parentah di ka Allah keun salat ka Allah nusuk ka Allah hirup ka Allah paeh ka Allah umirtu diparentah kaula ditauhidkeun hiji ka Gusti Allah sarua jeung wa umirtu bidzalik abdi dititah ku Gusti teh ka Gusti hungkul salat abdi haji abdi hirup abdi paeh abdi wa ana awwalul muslimin cekang jeung Nabi kaula teh pangheulana anu nurut kabeh min hadzil ummah tiba heula ti zaman Kangjeng Nabi Adam pangheulana nurut adalah kaula jak Kangjeng Nabi panu pangheulana diciptakeun ku Gusti Allah cak Kangjeng Nabi kaula diciptakeun ku Gusti Allah min nurillah tina cahaya Allah ku ayeuna sakitu sanajan pangpandeurina diayakeunana horenganan diciptakeunana mati heula nu mantak dina Al-Qur'anna wa ana awwalul muslimin pangheulana Kangjeng Nabi teh jentulna hungkul Kangjeng Nabi Adam ti heula padahal pangheulana mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak Kangjeng Nabi kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi
wa akhirahum fil ba'si kaula pangheulana para nabi nu diciptakeun para nabi mah mimitina Kangjeng Nabi Adam somohon abdi pangheulana kuntu awwalal anbiya'i abdi nu ti heula fil khalqi diciptakeun ku Gusti Allah wa akhirahum fil ba'si pang pandeurina dikaluarkeunana diutusna mendak Kangjeng Nabi ngomong nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalum may yadkhulul jannah kaula nupang akhirna diayakeun ka dunya nupang heulana diproses ku Gusti Allah yaumal qiyamah nupang heulana asup ka surga adalah kaula berikut umat-umat kaula ialah wa ana awwalul muslimin. Tina ayat ieu Kangjeng Nabi diparentah ku Gusti Allah kita dibaca di awal salat sababaraha hadis Bukhari aya Muslim aya jeung berbagai-bagai hadis mantaku Kangjeng Nabi dibaca setelah takbiratul ihram usolli Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Berbagai riwayat engke macam-macam aya anu ti Allahu akbar kabira aya nu langsung ini wajjahtu wajhiya. Jadi kita urusan para mujtahid nu ngaijtihad nyuplikna menang ti hadis mana ngan aslina Al-Qur'an nama ieu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Imam Ghazali Imam Syafi'i mah menang nyokot ti riwayat saja ieu nu dicokot Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salatu wa datang ka selesai. Tapi Imam Malik mah lain langsung ti inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salatu wa nusuki. Imam Hambali mah lain malah langsung ti dieuna bae Imam Hambali mah langsung ti inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terserah nek make nu mamana ge nek make Imam Syafi'i aya riwayatna jelas Maliki aya Hanafi aya Hambali ge aya nu tilok salat mah teu puguh riwayat mana tuh tuh nah iyalah Masya Allah ayat ieu dibaca ku urang di salat nu mantak ketika urang maca ieu ye sok fokuskeun geura ka Gusti Allah begitu cek urang inni wajjahtu sa'nyana abdi menghadap abdi wajhiya ngaharepkeun awak abdi lillazi fataras samawati wal ard ka Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal hanifan muslima lurus tur pasrah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati sa'nyana salat abdi dan nunita salat ge Gusti wa nusuki ibadah haji abdi umroh abdi janunitah nage Gusti wa mahyaya hirup abdi janu ngahirupkeun nage Gusti wa mamati jeung maot abdi janu ngamaotkeun ge Gusti lillahi rabbil alamin. Ieu milik Allah nu Allah adet di ka Allah keun abdi rela Gusti kajen kukumaha ge deuk di ka Gusti keun janu Gusti la syarikalah teu aya anu ngarejengan ka Gusti mah wa bidzalika umirtu emang abdi diparentah teh kudu ka Gusti bae wa ana minal muslimin ai di dieu mah wa ana awalul muslimin. Jadi urang tah mulai tina takbiratul ihram haji doa iftitah ge geus papasrahan ka Gusti Allah ngeunaheun kan moal aya ke nyalimpang moal aya nyalimpang sholli Allahu akbar kabira motor di mana ditunjang dan teu budak aduh remna blong lah itu beres tuh budak apa ganti bae tuh motor
cak Gusti Allah sih sholat sih apa kerja di showroom sholat sih kos gitu tadi siapa maca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin isin ta urang geus ikror make sungut kunaon hate ngolebar isin ka isin mantap fokuskeun ti mimiti dirinya abeh mantep ih moal kebel urang hirup lamun urang geus dibere ngeunaheun salat geus eta mah sorga be ngeunaheun jasa asal geus dibere mimiti dibere hayang be pantah hayang be ka salat teh hayang sarajan keur di jalan ge geus dohor tancan nya ye hayang tah geus dohor tancan nya geus engke bae atuh aduh cak babatur teh tadi nanyakeun teu kararagok lah sakeun kalotor ieu baju lah sakeun engke bae ditiir hijikeun ditiir emang sate ditiir Masya Allah mimiti hayang kangge sahayang dibere terbiasa kadituna talamun strek we dibere ngeunah geus mantep jasa ngan eta mah ngeunaheun mah tah rahasia Allah pamere Allah khusu ngaranna hese eta mah teu bisa diayayakeun teu bisa dihusu-husu teu bisa eta mah pamere Allah bae kadang-kadang urang keur biasa-biasa net susuk aduh ngeunaheun amat tah salat aya kurang dirapih-rapih salat pakai baju bagus sorban bagus segala nembok sajadahna ge bagus anyar kabeh sajadah anyar baju anyar samping anyar kabeh serba anyar bagus lah kopiah anyar kabeh Allahu akbar abeh ngeunaheun ban maksud urang salat bareng deulitnya betur nu kos aing asa ngan aing doang sa masjid mah ieu nu kos kieu ya tolong khusus si kos gitu eta hese aya nu biasa-biasa bae anu mantap ke amanat tah aya amanat ti guru urang lamun pernah salat ngeunaheun make baju nu mana samping nu mana eta sing ada tah aya rahasiaan tah baju eta tah berarti tah eta meulina rada bener tah meulina rada bener tah urang kungsi rada ngeunaheun sanajan nu rupa na jeung eta teu bagus tah eta teh rahasiakeun tah mata geus aya simpen kajen teh nu bagus bikeunan ka batur teu husu aing make ieu aing teu husu make ieu blon ieu baju ieu yang menang pamere camat teu beres ieu oh ieu tah eta rahasiakeun baju eta engke jang salat penting beda ge kira engke aya karasa tah ieu guru toriko mah kos kitu cirian baju setiap baju ka baju ieu mah keur carit padahal mah urusan hate tapi nempel tah jeung baju urang kungsi ngeunaheun make baju nu eta set geus dirahasiakeun ieu mah ulah dikamamanakeun geus berarti salat penting pake ngeunaheun tah eta lain deui ka hate itulah anna yakunu lahu waladun wa lam yakul lahu sahibah make jeung Gusti Allah boga anak padahal mah pamajikan geus teu boga biasa da kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan pan Allah mah teu boga pamajikan justru lagian Allah kabeh ge atuh lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesan berarti Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh atau boga mitoha atuh bare eta kos kitu tawal jasa tapi kapan eta Kristen mah geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahud uzair ibnullah cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah cek orang Arab qalatil Arab al malaikatu banatullah pada tak kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak jeung deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai' wa khalaqa kulla syai' jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara wa huwa bikulli syai'in alim jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah langit jeung eusina nang yen Gusti Allah uningangeun ka langit jeung eusina
bumi jeung geusina nangieun Allah uningaeun kana bumi jeung geusina kanyahoan ku Gusti Allah nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah nu mantap Gusti Allah mah Rabbul Alamin pangeran seluruh alam nu nyieun kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur neuleukeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan aya nu keur neuleuhan jam bae lapar sakenana nyahoan aya nu pan engke cenah jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan aya anu enggeus boga janji deui endek datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan aya anu aing mendek ngaji bae menghindar besi aya anu nagih Allah nyahoan kajahoan kabeh aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan eprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalkeun aing daripada tinggalkeun mah mending ngaji bae nyahoan Gusti Allah anu teh nyahoan Gusti Allah kabeh nyahoan kereteg-kereteg hate urang lempangna getih nu aya di jero awak urang nyahoan kabeh nu mantep lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah nyahoan Gusti Allah neuleukeun Gusti Allah insyaallah sieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah antak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah urang teh boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah lamun datang tak kadinya rasa urang wah geus ibadah bakal lazat ngeudah ibadah jadi urang dek ngalawudu heula diu bade hareupeun cai bade tafakur aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah aing bisa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah berarti Allah khaliqna setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah aing diuk di dieu ngagerakeun Gusti Allah urang deuk ngalawudu teh kos kitu atau lamun di Mekah mah orang bisa dijorogeun batur di antri pan ngalawuduna ya di imah kana bari tapakur kayak geus bisa mah geus bisa sakilat sakitu ya mun can bisa kos kitu nagog we urang di luhur cai ye cek pemajikan ji kenaon masing-masing bae cek tapakur eta dihandap bangun dari wadahan ijah dasar aki-aki wadahan atuh sosok ngomong nasa kepada rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah ibadah bae ngagantung mah atuh wadah celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun nu nyieun sora teh Gusti Masya Allah cek jana teh horenganan eta suara satu sarua jeung ngadegekeun suara Gusti abdi Gusti hampura mata abdi hampura ceuli abdi irung iya pakai napas ku abdi nu dihirup ku abdi anu ku abdi diisap iya teh oksigen angin teu kadeuleuh ku mata abdi tapi pan aya angin lamun eueuh angin mah meureunanan paeh kan makhluk ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae abdi di kamar abdi di jalan abdi di majlis abdi di leuweung abdi keur di kantor di mana ku abdi dihirup eta udara lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere penyakit eta udara Gusti
abdi meureunanan geus jengker kuari tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleu ku mata abdi tapi lamun make mikroskop membeureun angin ka deuleu jelas aya ieu teh angin jasok karasa tiis komo aya AC komo aya kipas nu jelas mah ieu dihirup ku abdi ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya ya Allah ya Rabbi Gusti hampura irung abdi sok pake ngambean macem-macem Gusti kadang-kadang mengambean nuku Gusti diulah ku abdi dicium bae terus hampura bae Gusti tuh urang nek ngalawudu teh kieu mata geus ceuli geus irung geus urang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk ngalawudunanya atuh cenah moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah perhitungannya kok gitu salat ngawudhu kocak salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum kerek deh tamat tahajud TK tambah kos gitu apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah kuari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah dimaksud makan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah atuh bade ampura Gusti sungut abdi loba pake ngasaan makanan Gusti mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah semur abdi sok poho ka Gusti abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna tah rendang tah eta sok poho ka Gusti aya abdi jeung teri sok inget ka Gusti hampura Gusti sungut ieu tah eta tina makanan inuman ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti kadang teu dipake karido ku Gusti pake ngomongkeun batur setunggeus teu bata geus di ka Allah keun janu Allah pan abdi ge abdi teh nu Allah mata nu Gusti titipan ti Gusti pancek tadi ge wa khalaqa kulla syai kabeh perkara nang Gusti wa huwa bikulli syai'in alim Gusti maha uninga abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga nyaho Gusti ih Gusti bang maha gagah moal kasieun oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan Junaid udang sia udah, sarua jeung kos kitu teh. Sia teh kesel, sia teh mung, tapi deuleu surga aing. Udah. Mandi. Ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu. Mandi. Rapih mandina, manusia junub. Mandi. Tiris. Batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris je cak Gusti Allah deuk tahajud sorga sia ulah sok tiris awas sia ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut gitu tiris Gusti haneut tiris ya sales mah saya isukan tuh bener isuk ngingsek tuh gara-gara saya nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong bohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan gering laksanakeun nu di deuleu surga Allah tah tegar urang teh mandi urang wudu sakubata di tabakur gas kamu salah musalah Allahu Akbar nu pae karena tadi kerberang nyatabrakan pae sok buka pocongna di kaca teh
lagi sholat tahajud dia. Ya lah kos gitu tolol. Bohong ke Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kanjeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolong datang ke pemajikan dari tahajud cepet awat lo ngomong aya pocong kadeuleu mah encan kadeuleu mah ayo besi bae ya borangan ya cek saborangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh waqalakum nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teh sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu ye parangsaan aing sieun meureun lawang ditutupan teh henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sih tapi lama manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nangan gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup diuk aing salat goda aing kusya moal sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong di dieu teu sieun berubah ku jadi kunti anak bukna geroi gana roba-roba pan setan karakos gitu tak tesieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah indit deuen teu asal kurang mantep we ka Gusti Allah tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karek Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah indit teman kos kitu ge jelema ti tanganterkeun bibina teh apaan sia kada anterkeun teh bibi sia ka mana tuh ka ditu ka lumpur itu oh jahal bibi ayo berangkat di atas maghrib anterkeun bibi balik di itu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngajubleg putih cek ada parangsan aing teu bisa babacaan beneran larang pocong Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati datang ka sana saya tiupkeun fuh aya keneh bah can manjur parangsana aing deui beureudanan babacaan aing dia yasin ku aing sia Bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun ma turut aya keneh bah je bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkeun fuh cuma ngajubleg keneh bae ya Allah geus beak babacaan stok geus beak stok ngajubleg keneh tolol meureun dia ku aing sampeurkeun sia aing geus beak babacaan masih keneh can indit keneh ja biasana ku ayat kursi ge hiber leuwit padieuh henteu datang nyana kadenya cakal bak sial orang takal kadong di kapur Masya Allah ati bahasa Quran ge moal leungit cek nyana katipu aing orang deuk Agustus di kapur moal bisa ku babacaan teh mah kos kitu mal ngajubleg bae goblok aing katipu cek nyana lajak du borangan mah sok kusorangan keneh kusorangan sabenerna eueun nanaon kusorangan keneh ngajurig-jurig teh padahal eueun nanaon borangan teh kos kitu hogos kieu jelema de kondangan begitu de kondangan dingkeng ke belantaran rada maribis
baju pas tas maghrib rada ngagedean Isa rada letik undangan guys berangkat jana kabeca kira-kira bangsa 10 meter ke jalan datang beca kemana Pak undangan kayak mana rame cara dirinya tuh undangan ayo guys berangkatnya pan asup make batiknya nanti meletas salinan maksudnya besi kotor karena ada hujan besi kotor mawas barang di dulu baju nanti anu batik teh hiji kotor ya mah horenganan tadi teh meureun lempang di jero beca pan beca teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi nyebrok ditutupan nyana asup ka jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih bahkan maksudnya saling di jero lantaran deka ondangan besi kotor bener baik kotor tadi di jalan teh kakek ceretan nu batikna dipakai baju putih enggak saja sorban dikalurkeun gede putih deh beres barang datang kan wahajat dibuka ku tukang beca plastikna barang dibuka cak tukang beca pocong beca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong wah lompatan kabeh sakjana saha pocongna pocong tadi make batik cek eta pocong salin di jero beca pajar pocong katipu teh eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae jajadikeun jadi mah keur wiridan we teu penting maca shalawat ngeunah ya sallallahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina la cenah cenah ieu bae ya besok ngaji teh mingguan ieu dengan biasa praktek bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek kresek wah asana tadi rada embat letik ya salli ala sayyidina kosrek asal kelenger didinya kerasa cagak aing mah dengan ngagoler bae ya iya goler dia kan tapi terus baik korasek tetap punya anak kieu bae datang ka tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kakeresekan aya keneh bae sakene teh jurig dikeur penting can balik keneh bae datang ka jam 4 di deuleu ku nyana masya Allah orenganan ucing plastik dah asup ka dieu jadi lempang lah ucing yang korose atuh goblok aing katipu ku ucing emang nu borangan mah kos kitu dia ulah borangan nu mantek ge biasa bae coba lamun keur penting di deuleu mah ja ucing atuh kan berani ye lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sia aing sieuna aing pocongan ya tampiling sak wae barang set eueuh ieu pocong beneran kagak depreknya ada di dinya tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah geus inget ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung di pakekaseun hiji Allah dek naon bae ngaganggu ka aing ngarang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apa kata digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nang nyeun Allah aing nang nyeun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun anjeun moal ye cek urang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah ngaing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti atuh ulah sok silih kitu daun kitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing dia ulah gaganggu kang aing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu kang aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia
Itu bahasa Baduy eta kos gitu. Awas ya ku aing, ha. Lamun ajeuleuh tuh kan. Ilmu Baduy eta kos gitu. Ta eta ulah boga kasieun. Jeung moal aya kasieun. Hiji Allah. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Zalikumullah. Anu kasipatan kok kitu bagus Gusti Allah, anu ngadamel, anu teu boga anak Gusti Allah, anu teu boga pamajikan Gusti Allah, anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah, nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah. Rabbukum Pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu, teu aya pangeran wajib disebanging Gusti Allah. Gusti Allah teh khaliqu kulli syai', anu ngadamel kana seluruh perkara. Fa'budu maka ngaibadahan aranjeun ka besok ibadahan Gusti Allah wahiduhu. Tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil. Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara. Geus satu ku hari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Ka Gusti Allah pasrah. Allah nu jadi wawakil. Allah anu ngaraksa jeung ngajaga. Pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah. Mantep jasa. Tah hayang datang ka dinya teh ya. Teu bisa lamun teu ngaji. Teu bisa tah hayang papasrahan ka dinya teh tah. Hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa, nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa. Moal bisa lamun teu ngaji. Urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae. Nu ngaji bae di pondok pesantren. Mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa. Komo nu boga pondok nu mondok pesantren modern lain salah mun deuk ka Allah moal bisa. Moal bisa kajian kuku mage tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun. Ngajina hiji nu dideuleu Allah. Mun urang dagang nu dideuleu Allah geus make aturan Gusti Allah. Mun urang berpolitik nu dideuleu Allah berarti make aturan Gusti kudu. Anu berpolitik kudu ngamainkeun politik ekonomi kudu lamun teu ngamainkeun ekonomi berabe atuh. Cara Suriah kuari lumantak emas murah ge di urang diperkirakan sampai 300.000 bakal anjlok. Nah emang kunaon gitu Suriah geus ngajual emas 25 ton 25 ton dijual ke Inggris. Cak Inggris masih ada enggak ini lain gitu ngomong dah orang Inggris mah ini masih honora. Wih tenang aja cak orang Suriah, yang penting sekarang beli dulu. Kekeh orang Inggris sayang dulu pergudangan anak begitu dibukakan ku Suriah di bangkerat tuh emas kami, masya Allah tambah ratusan ton. Kakarak dijual 25 ton. Hei gara duitan seberapa triliun ka dia. Jang perang aing dek perang jeung Amerika. Persiapan anak masih ratusan ton kene di bunker. Ya kakarak ge ngajual 25 ton. Di Indonesia geus turun tina 550, turun 530, turun 520, turun deui 480, turun 430, turun 450. Ulah waka meuli emas. Ulah waka meuli emas. Meuli mah teu naon ngajual ulah waka. Atuh diulah-ulah ge aing mah boga moal meuli moal. Jadi teu gablek gatuh. Masih turun. Kuari lamun urang nelpon ka bos emas moal waka dibere can jelas lantaran Suriah ngajual deui 25 ton ujianana bisa 200.000 di urang emas. Iyalah perekonomian batur mah geus siap jasa sabilillah ganyang Amerika cek Suriah. Basar Asad geus dikilkeun geus dikicukeun geus dikira tetep bae ulah jadi sasaran Amerika, jadi sasaran ganyang Amerika jual emas. Senjata geus disiap-siapkeun, kiribat Iran geus disiapkeun, siap nyana ngalawan Iran teu Iran menyuplai kadinya. Anu ngaran bom nuklir Ali geus dikirim ka Suriah. Nu ngaran Hasan geus dikirim, nu ngaran Husein geus dikirim, geus ditagog-tagogkeun ku ari kieu. Siap. Dana geus dijual kakaraknya penjualan pertama 25 ton geus dijual. Batur nu nyahoeun Inggris neuleuh soak neuleuh persiapan anak ternyata masih ratusan ton kene. Geus teh kudu meuli emas
komo Mas Jawa mah ambalaya dikontrakan to mah. Ieu teh batur mah kos sekarang itu Indonesia kuari lamun perang naon persiapanana. Emas dibawaan ku Amerika, bensin dibawaan ku Amerika, kauyah-uyah dibawaan ku Amerika. Persiapan andai kata kurang perang jeung Amerika naon? Oh aya cenah kiai. Di mana? Itu naon? Tangkal nu paranti main pepeletokan teh naon kalau? Derawak kayak kene. Ces modar sia. Persiapan naon? Ya Allah. Soeharto mah ketika kamari teh urang dek digilekeun ka Timur Tengah, dek ninggalkeun Amerika, pasti diembargo Indonesia. Singkat kata, siap cek Soeharto, diembargo negara orang, no problem. Menang di mana engke rakyat? Siap di Swiss simpenan negara Indonesia, make rumus-rumus tersendiri, geus tinggal notok doang. Untuk diembargo 25 tahun Indonesia masih moal kalaparan. Perhitungan Soeharto seperti apa? Karena Soeharto na lengser, tinggal dicokot bae tuh duit urang di negara di Swiss. Ira cenah kiai urang babarengan ka dieu tangkorak sia mareunana. Sia mah geus ka Gunung Kawi bae, guys. Naudzubillah min. Atuh boga perhitungan Soeharto ge lamun kamari sadar. Tapi kan politik mah kos kitu. Hese jahona urang teh geus lengser. Gus Dur lumatak dilengserkeun emang kunaon? Korenganan jaringan Islam na pohara jasa. Jeung berbagai organisasi Islam nu keur main di dunia. Sengaja ku Gus Dur NU na dibekemkeun supaya ulah kanyahoan ku negara. Ternyata di berbagai organisasi teu perlu kukula disebutkan sebab di Indonesia ge aya organisasina. Mendunia tuh main di dunia teater Amerika, waduh badan intelijen luar biasa, orang bahaya Gus Dur, mesti dilengserkan. Amin panggil min sini min, nu keluar Amin Belaraja, bukan ini. Iya para jasa. Lalakonna lamun kamari Gus Soeharto kurang henteu direformasi, urang bakalna beralih perekonomian, kiblat urang Timur Tengah, urang diembargo ku Amerika, geus siap dana. Dibuka sote geus eueuh, geus moal. Mun kamari memehna teu meunang dibukakeun kitulah politik. Gus Dur mantak dilengserkeun teh naon? Lantaran jaringan Islamna sarua jeung Osama bin Laden. Bahaya ceknyana. Sebab akan dijadikan Indonesia negara Islam ku Gus Dur. Matak NU na ngahaja teu diberesan ku nyana. Sebab NU boga Gus Dur cek omong sompral nama. Abeh teu kanyahoan kos kitu politik mah ternyata main di luar. Kanyahoanana kuari di Inggris aya nu asup Islam politikus ulung, di Belanda politikus ulung asup Islam, di Amerika sarua bae. Luar biasa akibat sabab Gus Dur. Lain terlalu ngagungkeun Gus Dur perjalanan nana lamun urang maca ke perjalanan Gus Dur seperti eta geus eueuh nyana tinggal aya Gus Pur bari Gus Dur eueuh Gus Pur masih aya keneh kuari nu keur berjuang ge aya 3 tokoh Islam nu hiji kakarang umur 15 tahun, nu hiji umur 40 tahun, nu hiji umur 50 tahun. Lain lalagan kuari teh numadak Obama teh mundur. Yuk, waduh Islam wara jasa lain lalagan Islam teh keur bergerak. Disingsieunan teroris apa mundur Islam? Lamun kamari di Amerika dibom, Masya Allah lain lalagan mana eta mah keur maraton kelas dunia tuh. Dibom 2 kali deh. Atuh sia mah malah ya kanyaho di sapiraha dagang dangder doang. Weh, lain lalagan gergerak kuari, Masya Allah. Nah di Indonesia ge kuari aya nu gergerak. Saha kiai ngaranna Juned. Unggal negara aya. Apa presiden SBY teh nyaho nya lagi sarua mah. Atuh politik bakos kitu. Ieu politik, ieu ekonomi, ieu agama. Boleh lalagan nu mantak tenang. Lamun engke perang, gas. Panggilan kukula, kade, korosotkeun calanana. Ayo, suntik, ces, pae. Aya
Oke, kukula didongengkeun ke. Aya opat, aya Uni Soviet hiji, aya orang Tanzania, Afrika berarti hiji, aya orang Spanyol. Anu baheula Spanyol diislamkeun, dijajah ku Islam. Tariq bin Ziyad Fatah sampaikan kaji di negara Islam selama 700 tahun, tapi dibabat habis deui ku Isabella. BAKB datang ke tapak-tapak na acan. Lamun urang nyaritakeun Spanyol Ki Ibnu Malik Alpiyah urang Andalus, ahli palak urang Andalus, ahli ilmu kitu sejarah urang Andalus, teu perlu Ibnu Sena dan lain sebagainya urang Andalus Spanyol. BAKB tanda-tanda keislamanana, ciri keislaman ge urang ziarah ke Andalus, ka kuburan Ki Ibnu Malik sepi di ditu. Nu ngazarahan, padahal dunia kabeh maca Alfiyah Ibnu Malik. Kuari urang Andalus aya nu berangkat deui, siap tempur deui dek kaislamkeun Spanyol. Tapi urang lamun nyaritakeun Spanyol nyeri hate, nyeri 700 tahun negara Islam dibabad langsung raja-rajana. Masyarakatna kabeh dipuatkeun ka kapal, endek disalametkeun ngomongna, dikakapalkeun kabeh puluhan kapal. Setelah di kapal asup tentara Kristen, dipaehan kabeh di jero kapal, orok-orok acan. Lamun urang nyaritakeun Spanyol seperti eta, atuh sia mah tolol sih nyaritakeun Madrid main bolana dong, bodoh. Teu nyaritakeun urusan sejarah Islamna, bangsa tolol bin goblok gitu siapa. Spanyol teh Masya Allah eta lain lalagan ke urang mun nyaritakeun dina kitab aya anu urang Spanyol eta teh moal kaluar ti gerakan Tariq bin Ziyad, moal gerak kaluar tina gerakan Syekh Fatah baheula anu ngaislamkeun Spanyol. Ya Allah ya Rabbi, urang lamun nyaritakeun Indonesia bae muringkak bulu urang. Tokoh-tokoh Indonesia anu mempertahankan bangsa jeung negara, anu diseret, anu ditembak, anu dipiceun, anu digencet di digol demi bangsa jeung negara. Indonesia mah geus, tapi kuari mah Agustus bae geus teu karasa Agustus. Agustus teu karasa Agustus. Camatna ge camatna Agustus lain baris da ka puncak bego baru. Lamun ditanya ku camat mana kiai? Ku camat mana bae? Ya eueuh, ayo mah tulos ieu mah Aisyah teu mah teu bae. Ngan aing kapanggih jeung camat eta. Saha ngaranna? Ya teu rahasia aing teh mah. Tah tah mah ngagoreng camat bae, emang goreng ieu camat bae. Ngomong jeung aing sia, soekeun sia ku aing. Geus teu karasa Agustus saunana. Masya Allah. Nah ieu kuari keur mejana hudang deui. Di Irak geus aya deui. Puyeng Obama. Ceknya iya aing dilawanan bae beak di negara aing. Ye. Kuari bae ge hutangna masih kene urut perang kawari inca. Jam 10.27 11. Wallahu a'lam bishawab.